Pamirsa sadaya masih kena sasarangan sarang Sisma Bakeko tina acara Dongeng Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra-mitra, alhamdulillah urang masih kena tiasa patepang dangu deui tiasa sasarangan deui ngalangkungan channel Sisma Bakeko tina acara Dongeng Sunda garapan Sisma Bakeko anu biasa kurang sabandinten didangukeun. Dongeng ieu anu nyanak jejer aji kasakten dina dinten ayeuna teh bagian anu ka 35 nanya teu karaos teh nya. Aji kasakten ieu karya Kang Carsun Bakeko. Mudah-mudahan dongeng ieu teh sing ngacentenkeun panglipur kalabu panggeberah manah hiburan kanggo mitra-mitra sadayana, terutama kanu nuju ketunggaraan kenging kemusibahan atau mudah-mudahan we dongeng ieu teh sing ngacentenkeun panglipur kalbunya atuh teu hilap ka wargi-wargi anu mika cinta tur mika resep kana ieu acara dongeng. Ulah hilapnya dukung terus channel Sisma Bakeko ku jalan subscribe, like, komen, sareng share ka media atau medsos palwargi sadayana supados channel ieu tetep aya tiasa masihan hiburan-hiburan anu langkung sae dinya. Atuh ku kituna supados teu nyangkolong ting kana waktos mangga atuh urang diteraskeun wae ieu aji kasakten teh wilujeng ngadangukeun tur brungah. Pamirsa sadaya anu mika resep tur mika cinta kana ieu acara dongeng. Kamari teh nalika Henry pepernak sareng Neng Bunga di bumina Haji Karim nyata di bumina Neng Bunga. Harita Neng Bunga keur ningalikeun ka Henry, Kang Henry naon Kang Henry bet kebelah dieu tapi keur aing mah atoh oge lantaran anu sakitu lirana aing teu papanggih jeung Kang Henry. Ieu kunaon hati aing teu bisa ngabobodo aing mika cinta mika resep ka Kang Henry. Ari Henry harita ka anak buahna, paman urang eureun tu di imah anu cat bodas. Bangga Raden, bangga Raden, tapi aya pikeun naon Raden bet eureun sembarangan di tempat kitu. Eta mah urusan kaula mang, pokona mah akang-akang ieu antosan we. Ceuk Henry harita sanggeus kudana deukeut ka tempat imahna Haji Karim, kuda di launan. Ari Neng Bunga anu keur nyarangkeun tina pagar, harita kaget ningali tampilan Raden Henry anu ayeuna. Harita dua leungeunna katingali make gelang-gelang, ari sirahna dibeungkeut, awakna make baju jubah anu katingali panjang meh nepi kana cecekolan. Curut harita Henry turun tina kudana nambahan paroman sima anu memang katingali piajrieun keur jalma anu ningalina. Pok Neng Bunga ngomong sorangan dina hatena, Ya Allah, Kang Henry teh bener-bener robah total, beda jeung baheula keur digawe di aing. Kur make kolor oge anu sosoehan. Memang hirup mah teu bisa diduga. Ceuk Neng Bunga harita bari molohok teu kicep-kicep ka Henry anu datang. Ari Henry harita gok nepi ka hareupeun Neng Bunga. Neng Bunga, hei Bunga,
Nah buat bengong wae. Hapunten, aduh. Buku Kumaha henteu ah. cek Neng Bunga harita bari tungkul. Nah bat jika nu gugup gitu ditinggali ku akang teh. Neng Bunga teu nemalan. Bunga kumaha damang? Alhamdulillah Kang. Sabangarna akang kumaha? Akang oge alhamdulillah sae dina danget ayeuna mah. Kalamat atuh Kang. Harita Hendri nuturkeun asup ka pakarangan imah. Sanggeus kitu gek diuk harita dina terlas anu memang dirinya sok biasa pakai diuk para tamu. Kang, mangacali heula atuh. Mohon gek harita Hendri diuk ari hatena mikir pok ngomong serangan kunaon Neng Bunga teh ningali aing jika nu gugup kitu. Nah aya perubahan kitu dina diri aing. Ceuk Hendri harita bari teu sadar manehna geus robah 100% drastis. Tiba heula gembel ayeuna geus jadi seorang raja. Harita Neng Bunga asup ka jero. Kang, antosan sakedapnya. Mereka mana Bunga? Bilinya badannya nak leuteun heula. Tekadah Bunga, margi akang oge malami sakantenan akang teh bade ninggalian daerah-daerah janten tekadah ngarepotkeun. Henteu repot iya tuh Kang. Nyawios ya tuh tekadah calik we calik atuh nu antuk nama Neng Bunga harita gek diuk deui dina babangkuan pareup-hareup jeung Hendri. Bunga urang tos laminya tepat-tepang. Sumohon. Barina oge abdi mah teu payus panginten Kang. Pamijebat akangnya. Nah mah jeung teu payus. Akang mah ayeuna makan sanes Kang Hendri anu kapungkur. Eta mah sur penilaian Bunga. Akang anu baheula sarua jeung akang anu kapungkur panginten anu rubih teh dina tampilan. Memangna kumaha kitu? Henteu Kang. Bunga kunaon Bunga teh sok ulang-ulang wae. Sahabat anu hulang-hulang akang mah. Akang parantos terang Neng Bunga sok ulang-ulang. Sok kitu. Cek Neng Bunga ngangles bari ngadilak bari tungkul. Harita teu kuat manehna kudu adu teuteub jeung Hendri anu seukeut neuteub ka manehna. Bunga teh ulah ulang-ulang wae. Ulah segera emutan atuh. Saha Kang anu ngemutan, anu seueur emutan. Akang parantos ningali tina paroman Neng Bunga. Bunga nuju ngemutan seseorang pan. Rai Neng Bunga harita beureum beungeutna ngarasa era parada ngebohongna kabongkar ku Hendri. Pok dina hatena ngomong. Kang Hendri teh geuning ngapaleun, aing sok inget-inget ka manehna. Ti saha paleunana atuh da mah mungkin ari aing ini asa teu pararuguh atuh ieu teh. Ceuk Neng Bunga. Neng Bunga teh nuju ngemutan hiji pameketnya. Akang mah nih
akang pantos terang. Tuh ih mabaget saha barina oge. Pokona mah akang terang namina oge ngan moal disebatkeun pilih isineun Gitu ya kang masuk nanaon teh. cek Neng Bunga harita bari luk tungkul deui era lantaran rahasia pribadina kabongkar ku Raden Hendri. Neng Bunga mah tiasa asa naon wae akang parantos terang kana naon wae anu didawamkeun tina manah Neng Bunga dina ayeuna malah dina ayeuna oge. Cek Hendri yakin atuh puguh we Neng Bunga ngagebeg. Teu kang abdi mah teu ngemutan sasaha. Ulah sok ngabohong kana hate sorangan pamali nyawios we atuh sanaos Neng Bunga ngemutan saha-saha oge akang mah usil komo deui anu diemutan anak akang. Rai atuh beureum beungeut Neng Bunga teh harita lantaran rahasiana bener-bener kabongkar nu yakin dirina teh nginget-nginget wae Hendri teu signa sabadetik. Akang mah mani pede kitu Pami Neng Bunga teu ngemutan akang ngemutan saha coba. Henteu Neng Bunga kekeh nganglos nyawios henteu mah tuh akang mah maksa. Pamiarsa sadaya adi dina gerbang harita katingali aya maksana teh dina gerbang katingali dua penjaga Hendri harita ke ngabaradega dua nana dina gerbang pagar anu asup ka imah Juragan Karim. Rentang-rentang katingali aya nu datang tetela aya nu datang teh geuningan Haji Karim. Pok Haji Karim ngomong sorangan, nah aya saha eta teh make jeung ngacaranteng dina pantok gerbang awak carangkung barang kitu. Pok Haji Karim ngomong ka anak buahna ka si Boson, "Boson, yuk Juragan, tingali kuliah lain saha nu ngacaranteng dina panto teh teh." "Aduh Juragan, eta mah saterang abdi pengawalna Juragan Hendri eta teh." "Hah? Pengawalna Hendri? Arek naon mari barina oge yeuh make jeung ngacaranteng di dinya tangtosna oge pangintena sareng Juragan Hendri. Juragan Hendri na panginten lebat jikan tanya ku maneh deuketan. Aduh rada teu wantun Juragan." "Ih nah make jeung teu wantun. Aduh Juragan, anjeunna mah pilihan Raden Hendri jalmana sakti managuna Juragan." "Adah buru ka ditu." Harita Juragan Karim bari morotot ka si Boson jeung kabaladna si Boson teu bisa majar kumaha lantaran juraganana nyaeta Haji Karim molotot ka manehanana. "Oh duh mangga tuh Juragan." Harita bari hatena sentar ngadeuketan ka eta dua penjaga. "Sampurasun." Harita si Boson ngomong mani ajrihna keranan ka eta dua penjaga. "Aya naon Mamang?" Cuk dua penjaga eta harita nu salah saurangna ngomong kadenge sorana sangar jeung handaruan. Ampun Juragan, nuju aya pikiran saeunaon aya di dieu lain urusan Andika. Nyingga ka ditu." Cek eta penjaga teh kalah ka ngusir ka si Boson. Ari si Boson kaget. Ieu teh rorompok Juragan abdi kulaan." "Kaula teh nyaho ieu imasa anu jelas kaula di dieu keur ngajaga nu jadi dunungan kaula."
Aduh, kumaha atuh juragan? Bejakeun kana bogana. Kaula di karaton Istana Baliuh. Sumuhun atuh juragan. Ceuk si boson. Kabatur si boson saha kadua gaplok ari ningali kawas kitu mah. Si boson teh boro-boro atuh. Da geus apal kasakten eta jelema lain bantrak-bantrakeun mantap dipilih ku Raden Henry geus tangtu manehna boga pangabisa anu atanapi nyangking kakuatan ilmu silat anu luar biasa. Arita si boson balik deui ka Juragan Karim anu keur nangtu ngabrega ngadaguan anak buahna nyatana si boson. Barang katingali si boson balik deui harita Juragan Karim pok ngomong, naon ilaing make jeung baralik deui ieu teh? Itu teh imah dewek deuleu make jeung baralik deui lain trek-tok we pelbatarangna kitu. Aduh, hapunten gan, abi teu wantun gan pami kitu mah margi. Aduh, sanes level abdi atuh eta mah. Ceuk Juragan Karim harita bari ngakidik. Sanggeus nepi ka dua penjaga harita Juragan Karim pok ngomong, kadenge sorana gegantawangan. Menjaga keur ngajaga naon di dieu mah aya bangsat deuleu. Nyingkah ye imah dewek euy. Ceuk Haji Karim sorana kerihal nakranan. Ari penjaga harita ngadeuketan teu loba omong kep harita awak Haji Karim dijingjing harita teh. Kaula di dieu keur ngajaga anu jadi dunungan kaula. Ngajaga panutan di Istana Baliuh Raden Henry. Andika ulah ngomong sembarangan, hah? Ari Haji Karim harita berial buncelik bari sukuna totojer lantaran awakna dijungjungkeun anu sakitu luhurna harita teh. Langsung Haji Karim ngomong anu tadina bebengeur teh harita langsung ngomong na lemah. Ampun turunkeun. Aduh. Kaula rek turunkeun Andika. Tapi hiji, Andika kudu ngajaga dina omongan. Sabab anu dijaga ku kura di tempat raja di Istana Baliuh. Ngerti? Ngatos Den, ngatos. Harita Haji Karim dialungkeun pelewar. Haji Karim nyuh harita dina solokan ditukangan si boson atau puguh we si boson teh. Aduh gan, aduh teu naon gan. Teu naon sia kurang ajar. Bagi jeung teu naon di baul aing asal nyeri kayos kieu. Kurang ajar sia. Harita Haji Karim kukuniangan harita nu saterusna ditarulungan ku anak buahna nyata ku Ki Boson jeung sabalat-balat. Jelik jeug teh Haji Karim harita ngadeuketan deui. Pok ngomong ka dua penjaga teh anu keur marolotot ka manehna. Apunten gan, aduh, manawi teh sanes nuju ngantosan Den Henry. Nu matak ari jadi jelema teh kudu nyakola, ngomong ulah asal ngap. Bisi dipapag saku aing. Ceuk eta penjaga rupana mah eta penjaga teh masih kene amarah ka eta Haji Karim. Ampun gan, ampun. Mangga we mangga. Ceuk Haji Karim harita bari ngaleos ka beulah kulon harita teh caricing di pos lantaran rek asup sieun ku dua penjaga. Sanggeus aya di pos harita pok Haji Karim ngomong sesengor ka si boson. Boson, ieu aing aduh. Bol aing ieu pencetan deuleu. Bade asa nyor-nyor kieu ieu. Mangga gan, mangga. Ceuk si boson harita bari lumpat nyampeurkeun nu saterusna mencetan Haji Karim ti luhur tuk tepi ka handap. Ari Neng Bunga ngadenge di luar harita da memangna lumayan jauh antara tepasna harita jeung pagar anu memang dijaga ku dua penjaga. Lantaran imahna anu lumayan badag harita pok ngomong Neng Bunga ka Henry. Kang, rupi-rupi nama ya kaki seruhan eta mending merasa ribut gitu di luar.
Ah, aya kakisuruhan kunaon. Di luar mah pan dijagi ku dua penggawa, jadi mau naon. Nu laras Kang. Nya, tenang we tenang. Ari Neng Bunga harita luak liuk lantaran pikiranana rada teu ngeunah. Rada teu gerenahna teh lainna naon, sababna bapana masih keng aya di luar, sok sieun bapana anu memang nyeun kaonaran di dinya terus dihajar ku dua penjaga. Moal kitu bapak aing. Biasana kan bapak aing sok kitu kanu wawuh kanu teu wawuh teh. Paur we lamun sing nya teh mah aduh. Paur di kumaha-kumaha eta ku dua penjaga mun kadang mun dijarangkung pada gitu. Bunga. Hei. Sok ulang-ulang teh bakat. Henteu Kang. Nya, apa namanya ngahulang? Nama mangemutan di luar bilih si Ama di luar. Memang na ama kemana gitu? Lucu angkat tadi teh. Oh, nya moal naon lah. Cek Henry ngareremah teh Neng Bunga. Sanges kitu pok deui hate Neng Bunga ngomong. Mudah-mudahan atuh Kang. Henteu naon. Nya. Bunga. Nah Neng Bunga teh hayang pami ka Istana Baliuh. Neng Bunga neuteup naon maksudna cenah meureunna cek Henry bet ngomong kitu ka manehna. Nah bet kalah ka neuteup ka akang. Cek Henry harita bari neuteup deui sarua. Harita dua teuteupan diadu. Neng Bunga harita karasa hatena asa teu puguh ratu. Sedangkan Henry harita sarua we kawas Neng Bunga lantaran Henry mah geus jelas bogoh ti baheula keneh. Kang, akang teu sadar bade naon abdi ka ditu teh. Engke malah diusir di ku penjaga. Ari niatna bade nepangan ka akang mah tangtos naga lain diusir, kalah diangkat panginten, dijajab gitu. Bade naoge atuh bade naon atuh Kang ka ditu teh. Apanan? Hoyong tepang sareng akang. Yey, meuni kitu akang panginten. Aya akang mah geus tang tuh. Nya dibalik akang panginten Neng Bunga we kan sami kaos kitu kas akang we teu jauh. Cek Henry harita bari imut ngagelenyu bari neuteup ka Neng Bunga. Leket teh atuh Neng Bunga teh harita hatena asa oyag-oyagan deui wae lantaran Henry ngomong kitu ka manehanana bari neuteup tur ngagelenyu imut anu mentak kabayang-bayang. Akang mah sok kitu wae. Nah mah kitu wae. Nah teu seneng gitu Neng Bunga didongkepan ku akang. Kumahanya? Kumaha naonna? Etana? Naonna? Akang mah meuni sok naon teh. Nya naon teh ya. Oh, nya seneng atuh akang. Piraku teu seneng. Piraku naon? Ya piraku didongkapan ku seorang raja teu seneng. Rupa-rupanya. Naon? Menikot naon atuh rupa-rupa teh. Nya aya istri anu sok mika imut ka pameget aya gitu. Saha teh ya? Nya sugan saha anu sok emut teh ka akang. Meuni sok naon teh fitnah wae. Henteu teu fitnah. Da akang mah yakin kawas kitu. Ari indungna Neng Bunga nu aya di balik panto. Harita ngarasa bunga lantaran katingali Neng Bunga jika nu hegar tur paromanana jika nu seger lantaran disampirkeun ku Henry. Tanda-tanda nguluwut jika anu Bunga ceria lantaran anu dipikat cam-cam si berang jeung peuting nyatana Henry nyampeurkeun ka hareupeunana. Teu sakala-kala geuningan ari aya anu dipika inget taman nyampeurkeun. Si Bunga teh karaka tingali menikot asa lingsig jeung asa hegar we deui. Mudah-mudahan atuh Henry teh sing ngarti sing
apal karena paroman bunga cek ibu Karim harita ngomong sorangan di satu gengen panto gitu nate bari tengah-tengah ningali ka neng bunga anu keur diuk dina kursi nukangan kana kaca pok di harita kadenge Hendri ngomong bunga rupina mah akang mau tiasa salami gelis emang pada kamana gitu Kang akang teh masih kena seueur anu baris dikontrol ku akang oyong hayang akang hayang terang kaayaan di sabudureun ieu daerah bilih aya kitu sareng kieu na maksudna kitu sareng kieu teh kumaha Kang akang hoyong terang masyarakat akang teh kawas kumaha kahirupanana kaayaanana nah tuang nah henteu kitu menika yung pisan Kang akang mah tos kakoncara ka mana-mana hiji pamimpin teh anu memang bijaksana amin tapi atuh nyariosna ulah bari neuteub kitu ka akang na sok ngalenyap akang mah mani sok naon teh sudah mani naon mani sono teuing akang masuk gitu wae cek neng bunga harita beri rei deui we beungeut kulit beungeut anu hejo carulang teh katingali rada beureum lantaran di kitu-kitu wae ku Henry mah tetep wae meureunan era parada manehna teh sanggeus kitu sanggeus pamitan Henry harita jung nangtung tapi saat can nangtung harita Henry ngodok hiji amplop dina bajuna jeung hiji kotak song diasongkeun ka neng bunga bunga akang gaduh iya cenderamata pamugi neng bunga tiasa nampina Kang naon eta teh akang teh tiasa ngajelaskeun buka wengke nya abi mah tara nampi nu kieu Kang ieu mah etang-etang urang tepang mungaran we entos lami urang teh patepang tak akang masihan cenderamata wayahna tampi harita neng bunga bari ngageter hate jeung leungeunna gap harita nampanan eta kotak jeung amplop nah hatena ya Allah nya naon atuh ieu teh aing jadi penasaran kieu jeung deg-degan kieu deui cek neng bunga harita bunga kunaon ieu make jeung hulang henteu Kang tapi abi teh penasaran naon atuh di lebetna pami penasaran engke dibuka nya dilebet akang ayeuna bari ngabujeng kana lain heula nya maklum lah akang teh saur tadi oge pan hoyong ningali kaayaan masyarakat di dieu bilih kumaha atanapi kitu jeung kieuna akang kan hoyong terang nuhun atuh Kang saya ari kitu mah wilujeng naon nya wilujeng angkat mending ngusir ka akang teh sanes ngusir Kang kapan akang bade ngabujeng kanu sanes mohon atunya sanggeus kitu harita neng bunga dicabak pelebatak-takna terus diusap lebar rambutna kacida katingali deudeuhna keranan Hendri teh ka neng bunga atuh neng bunga harita anu keur molohok teh manehna ngageter sakuat-kuatna Kang kumaha bunga wilujeng angkat mohon bunga cek Hendri harita bari maledogkeun ku imut anu memang imut nu mantak ngirut berdug dewe harita hate neng bunga teh aduh neng bunga merupa-rupanya pemirsa sanggeus kitu harita Hendri ngagenjelin init ninggalkeun eta patempatan teu ngareret deui ka neng bunga lantaran dirina arek neruskeun perjalananna ngurilingan eta pedesaan jeung ka perkampungan ningali masyarakatna kaayaanana model kumaha
gitu cek Henry nah. Ari neng bunga harita nangtung melongkeun anu init sanggeus Henry teka tingali pok harita neng bunga ngomong sorangan di hatena. Kang Henry, nah tuh abdi teh tiasa memohonkeun anjeun akang. Mudah-mudahan we atuh akang teh surti ka abdi. Cek neng bunga harita bari molohok mo ningalikeun anu geus eueuh. Rakep panto harita katingali muka. Terus nu saterusna kaluar ti imah. Pok harita indungna tetela geuningan anu tadi ngintip indungna teh keluar. Bunga, kenal eta meni nangtung wae. Ibu, iya Umi, nama teh Kang Henry pamitan, salam saur nama. Nah, eta nu dibungkus. Duh ka Umi puguna ieu teh Kang Henry. Urang buka atuh naon atunya. Nuhun Umi ayu. Dua nana harita ngana leos rasup ka jero imah. Kek dina kursi panjang harita. Eta nu dina amplop naon? Harita pas dibuka dina amplop katingali geuningan eta nu dina amplop teh duit manik kepokan kitu. Cuman baheula pamiarsa duka duit naon teteh namina. Duit. Ya Allah, eta teh geuningan duit. Nuhun Umi, terus ari eta